mana anu leuwih menguasai didinya lah makom. Didinya makom urang antara ruhani jeung jasad jeung basari, mana anu nguasai. Di mana-mana ruhani menguasai basari, sehingga basari teh kalimpudan ku ruhani persis kos kalimpudan na areng ku seuneu. Saeutik areng teh di seuneuan digebegan ngagedean datanglah ka pertengahan, digebegan deui datang ka 3/4, digebegan deui bos areng pinuh ku seuneu. Ta eta teh aku harima berubah ngaranna ge ruhak. Jadi berarti penguasaan ruhani lebih tinggi tibatan jasad, tibatan basar. Ia disebut menukos kieu adalah ruhanian samawiyah. Lamun menguasai wa idza staulatil basariyah, ku harima anu menguasai sifat kemanusiaan, eleh sifat ruhani. Kuarima diurus tetengan sakadar awak doang. Ruhani teu pernah diurus sakumaha tadi, mimiti sakola teu pernah mengenal soal agama, soal ketauhidan. Anggeus sakolana kuari digawe, mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri. Sugih ka bina-bina, dedeg pangadegna mah pohara hebatna. Horenganan ruhanina miskin. Ruhanina fakir nyana. Nah, eleh ruhani ku basari ieu jelema nu kos kieu ngaranna basarian ardian. Lamun nu menguasai ruhani, ruhanian samawian, bangsa ruh, bangsa luhur. Lamun nu menguasai awak cuma jasad zahir basari doang, ieu ngaranna basarian ardian, sifat kemanusiaan anu hina. Tergantung penguasaanna. Urang teh ieu dikuasai menguasai di awak urang teh ruhani menguasai jasad atawa jasad menguasai ruhani. Di dinya lah makom urang.